atawa kieu memang pajak teh naon main balna teh ngen Allah teu naon teu nyiptakeun si itu supaya muji pajak cek Allah teh keunes pajak teh alus sina naon main balna teh ngen sina ulah aya anu mararuji jelema oh berarti pangna batur muji ka pajak teh itu si batur teh ku Allah diciptakeun supaya muji pak berarti atuh urang mah teu gaduh naon pujian anu gaduh pujian mah Gusti Allah mata di mana-mana pajak dipuji atawa deal dipuji ku batur ucapkeun alhamdulillah pujian mah lain milik abdi tapi pujian mah milik Allah ulah kieu jer de al euy ngagolkeun tina free kick naon free kick teh tendangan bebas ulah kieu wing teh atuh bari dina hate teh eueuh alohan nah ulah sampai kitu eueuh alohan teh rasa teh urang we anu naon teh nu jago nu bisa teh padahal mah dibisakeun dijagokeun teh ku saha urang teh ku Allah tak ulah sampai leungit kitu ka Allah teh kartos de alki kartos de pajak kudu kitu ngaos teh sing ka hartos li ayyah maduhu au mustahikun li ayyah maduhu atawa Allah teh narima berhak dipuji ku makhluk nah, Allah teh berhak dipuji ku saha ku makhluk sabab saur Allah mah teu aya padamelan anu awon padamelan Allah teh sadayana oge padamelan Allah mah sae biadikal khair mungguh Gusti Allah mah sae wa kullu fi'lika jamilun sadaya padamelan Gusti Allah mah sabenerna mah sae disebut goreng soteh nyaeta anu teu akur jeung karesep urang jeung kahayang urang karek disebut naon goreng misalkan Allah midamel pajak naudzubillah entong midamel pajak Allah midamel si Juhalim teh kalah ka dicilakakeun ku Allah kan damel Allah cilakana Juhalim teh tah Allah teh midamel Juhalim sina cilaka teh sae cek Allah mah tapi cek si Juhalim mah awon sabab si Juhalim teh mungeun cilaka ngeun cek Allah mah alus keneh naon cilaka kitu naon sababna sabab tidak setiap anu cilaka tidak setiap anu dibere bencana itu adalah jelema anu teu dimuliakeun ku Allah. Naon cenah da kieu ti pajak? Teu setiap jelema anu dicilakakeun dibere bencana eta teh jelema anu teu dimuliakeun ku Gusti Allah. Entong kieu nganilai jelema teh. Tuh si itu mah ku Allah teh dibere bencana, oh berarti si itu mah teu dimuliakeun ku Allah teh. Tah teu bisa nganilai jelema ku kitu. Ulah nganilai naon si itu mah jelema teh disalametkeun ku Allah dibeungharkeun ku Allah oh berarti jelema itu mah ku Allah teh dimuliakeun teu bisa nganilai kitu buktina kumaha Sayyidina Ali sahabat Nabi da alki di pajak nu geus dijamin saur Kanjeng Nabi bakal asup surga maotna teh dibunuh cilaka eta teh cilaka engko jelema mulia di hadapan Allah tapi naon cilaka dibunuh oh berarti tidak setiap anu dibunuh dibere balai diruksakeun itu dihinakeun ku Allah kartos kade bisa boga anggapan oh urang teh geuninganan ku Allah teh kalah ka dimiskinkeun kalah ka dipakirkeun boa ku Allah teh urang teh dihinakeun tak ulah boga anggapan kitu ari urangna iman jeung takwa mah rek kaayaan miskin rek kaayaan geuring mulia we di hadapan saha Allah